jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan naila jelma nu kasifatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelma nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah. Nya, tah masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nana kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa urang nanya deui geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin nu hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus mas. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopeana digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek-kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babarieu masuk ka ditu si edit eta. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah, dideukeutkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit, daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangan nya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aya geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang berapa wali Allah mah ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh jak kabeh ge nang Allah ye kariman nah naon penting mah hayu ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong si Pacoy na hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh gak masalahkeun, ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ke para mukmin anu jelas anu hak bogaan pangkat di sorga
inda rabbihim mungguh pangeran di sorga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkan nya nama 100 derajat geus hese jaritakeun masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin hak. Nah, lamun geus datang kadinya zadathum iman. Tambah iman. Sebab karasakan punya. Iman urang mah kuarikeun disungut doang. Encan karasa. Nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Ji. Henteu. Sia nyaksian. Aju geus kieu kumaha tuh? Sehat jak bae. Cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sia nyaksian ira sia nyaksianan. Lamun urang bahasa cenage we geus sarah. Teu meunang cenage kos kitu. Cenage cek kolot. Wes ada cenage. Weh, kita kudu boga pendirian. Masya Allah. Ialah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho atuh da kumaha nyaksianana. Nyaho teh dan sakadar ya wujud kidam bakal moga lapaliwari eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Ialah anu jelema ku Gusti Allah dibere keyakinan anu tinggi anu nyahueun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman mana jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu-dengu ge jaya maksud teh wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan kos kitu. Hayu lamun ikhlas zadathum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doa katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandel kecuali Allah harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Di satu lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji Allah gitu. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge ka dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem arinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atau geus teh kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ke Tangerang atuh datang dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heula nu heseng
Kituan mah babari urang ya temen gitu macam bisa tawakal lain gitu ngomongna salah ya tawakal lah heula ulah ngomong aing tawakal gitu mah tuh bisa lain gitu aing saya ngomongna ya atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh Ki Ahmad ke Surabaya kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaan nya dek balik kan naik kereta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kereta mana ya jang balik kereta oh sakena ini coba kieu kunaon gampang nyokot di tanggal kadonglong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar ti Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun Haji Fendi kos kitu mal dagang karung atuh geus jam daunan di rorodan punyana aduh Masya Allah nu mantak tadi berek ya eta maksudna bagi salah maksud tuh tawakal ke Allah urang makan tawakal teh karena sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khorikun lil adat urang teh kudu ngebedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh nek kiraha maca nek kiraha maca sholawat eta mah ngees deui nah dibuat urang ulah sare geus sayangnya bagi saya tik bae kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti orang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege eueuh ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ku Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe tuh bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khorikun lil adat urang usaha ngebedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teh cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun guruan lantaran kos kitu teh teh bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana ih dek dahar nya nama kuat bae dek nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu
Geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urangnya nak. Sebab alam urang mah alam dahar alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas, mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Heuh, ayeuna mah henteu berarti geus beda kan alamna teh nya nama alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah, janu Allah ciptaan Allah. Jageninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakara ruat atuh daun bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh ya kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tolol sia Mama ka Allah, ulah ka tangkal kayu sembah ku sia tol, goblok. Punya nanduk diraga aja tek. Aduh, setan datang. Set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae. Tayang tuar bae. Ih ulah galungan nya. Mar ribut jeung setan. Pan gelut jeung setan mah asa jeung haji pae orang kecekel. Dua bari tabah. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna. Hese tah. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun. Ampun sia, ampun. Geus kieu bae jak setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke dibere bonus dihadapeun anggel ke cokot duit sampai 5 dirham sakitu bae geus. Bener sia? Bener sia ya? Bener gula mah moal jalir tiang ge moal gula mah ulah dipaean. Geus aman atuh awas ya nya. Namun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae. Beres. Di dulu bener isu gak ayah aja bener ya setan sampai 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sih tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kumaha dakwah mah dakwah ulah itu teu bisa bohongan jalir janji sia ai naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap je cek bari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai keluar ampun geus kan aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teh dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui cek aing kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas. Motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh
etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage urang ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang balu nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae nah ieu lah tawakkal tu alau Allah bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkal tu Allah bagian anu zahir dua ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu ajeun Allah mah nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah salat ambrang dong lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah iya salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana. Nah ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang tuh Masya Allah kan etalah salat syariat encan asup kan ayat ieu sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah ku geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah, itidal urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat apa aya anu robah di luar kudrat iradat mal aya, apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nah kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti loba nu gagah
Gusti loba nu sugih, Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu di kudrat dirodatkeun ku Gusti salat abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Ieulah kudrat iradat Allah. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah. Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah. Urang itidak Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah nah mulai lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat mantak ayat ilain lalagaan Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cakna iman ayat 2 al iman imanani lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ulah ge ieu wallahu alam. Nah ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh iradat urang teh geus eueuh iradat jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kudu mentangna kenyedkeun set ngaler set kidul set turun set urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah ai sifat Allah teh meureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal tah ieu geus ngabahasakeun kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat baginya nama geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal na teh zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di hadap peuting da zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe heuy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna kuari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah
nikmat amat aya didinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah, asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu ma'rifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui ku naon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana. Geus jana aya di dinya nikmat. Geus sakeun geus ka Allah. Antak sok dicontohkeun. Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu kan gitu-gitu lantaran dicarekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan tajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad babhen manhead bageti eta kadeul kan masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur musyrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bistami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah ti arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga ensok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi ya tadi rizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum orang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaanna jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dang
geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qodo ke beres qodo kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing. Allahu akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh paman teu sah beres ditaja deui salat entos mamang entos kan mamang teu sahkeun ai sia ka aing nanya di mana dahar di mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah kuari teu sah kabehan salat ka situ. Imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah jarang kudu dirantai sama kos kitu mah imam tah imam mah biasa dalam sama kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nya ka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teh nya ka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah. Nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kurang Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allahu Akbar. Ustaz Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan orang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing geus aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh 2 lah. Jadi henteu ka dituna. Tah sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan.
Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana tuh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Sia emang ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deres kene eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leueuh. Geus teh mah. Pohara. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah udah henteu ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu teh hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tapakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon ge kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak penyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah fakir urang ya Allah era bae sia mah ku tolol teuing
Nah iyalah naon anu engke dijawab kurang sia resep tentang naon sebenarnya sia masih kena resep kana dunia sedangkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pagetos siapa dunia ieu ditinggalkeun terus we ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka tah eta jalema pelit eta kos kitu weh kuari gong sepacoy kue Cina ya kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing teas dana matu nah ieu lamun kurang diantepkeun teas atuh mantak naon bikeun sih geus keretan dar geus sia ngejalar geus bikeun ka batur bikeun pong bae urang pikiran ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyana nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayat kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka panggih maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak nyana jeung nu kos kana ditu tadina impian teh kula ieu bae imah kita baga baju teh ngan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakit imah lain kula segala rupa lain kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunaan ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh, mau datang atuh sia. Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan aya catatanana. Jawa Timur, kuari ge Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Wah aya geus. Eta aya kaca duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum fikun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan nailah jelma nu kasifatan bima zikra kudu tadi teh hiji
jelema anu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat, nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana, ialah humul mu'minuna haqqan, ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, ari iman anu nyata kos kumaha? Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah yang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan, mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin anu hak mah tah lamun kopehanna digilirkeun gitu tah. Nya, ka masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakaget nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta entas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Musa urang nanya deui geus meunang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin hak mah. Disebut mah ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus mas. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek-kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babari masuk ka ditu sih eta. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Ayeuna geus bunga naon. Satu loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang berapa wali Allah mak ji nanaon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka segitu naon raribut atuh jak kabeh nang Allah ye kariman dah nanaon penting mah ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Sing ada bae gong si Pacoy na hudang. Nah. Jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiin nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ieu mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh
sedangkan nya nama 100 derajat. Geus hese jaritakeun. Masya Allah, kunaon eta ku hese-hesena ikhlas, ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo, ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelema. Seja nu ikhlas teh mana? Seja nu tawakal tu Allah teh mana? Anu alladzina yuqimuna shalah, anu salat hakikat nu mana? Anu wa mimma razaqnahum yunfikun. Iyalah nu 100 derajat bedana. Masya Allah. Wa maghfiratun jeung pangampura. Geus jelas atuh tamah manehana lamah engke di dituna ditambahan deui wa rizqun karim. Ieu nya kesenangan anu pohara fil jannati di sorga. Ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain. Lain ieu rizqun karim teh. Ukuran orang rizqun karim dahar nginum sagala aya. Urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta. Sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar nah. Sagala rupa bidadari ge 73 we ge jepret deui we sakumaha karet burung. Urang hayalana eta. Hayalana eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya. Ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani. Anu kuari bae ge kenikmatan rohani mah geus hese babandinganana. Nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan, sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kenikmatan moal dae. Nu bataknya na wadi di imah sorangan we. Malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh. Nikmat sorangan. Eta teh kan aya kepuasan rohani, nikmat. Nu batur teh nyahoun. Nah ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan rohani nu luar biasa, di akhiratna dibere derajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embu sebab tawadu, beuki luhur beuki tawadu, beuki luhur beuki tawadu. Nyana mah anu bisa mi'raj, setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj, Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram, cek ieu halal, cek ieu meunang, cek ieu asoh, cek ieu sohe, cek ieu dhaif, cek eta poek ngaran. Leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek. Gambaran teh poek urang leumpang dina syariat. Begitu naik Mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar. Naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha. Ieu teh Mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulan aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu. Nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu aturannya bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap. Hasil mi'raj teh salat. Hasil mi'raj teh salat. Dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah. Salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah. Carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh. Di jero awak urang aya ruh. Di jero awak urang aya kolbu, di kolbu aya Allah. Toapkeun roh urang gerageh di kolbu urang. Bakal mi'raj gerageh. Mun teu mi'raj gajedag.
seperti gitulah ahli-ahli Allah eta secara global lah seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu motor mobil eta onam deureus pasigana elektronik eta jeung urang Karawang mamanya sholat kepanggil jeung itil beres satu sholat aduh ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal diberi darajat bakal diberi maghfirah bakal diberi rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani